Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di kanal Sunda, tempat diajar nyarios bahasa Sunda. Dua potongan video anu tadi nunjukkeun yen lamun hayam rek nyatuan maranehna sok angger kokoreh sanajan kadaharana geus disadiakeun. Anu kadua, anak hayam sok didodoho ku heulang, lamun keur arulin ku heulang sok disamber. Dua kejadian eta teh aya pakuat pakaitna jeung dendam heulang ka hayam kulantaran hayam geus ngalakukeun kasalahan nepi ka heulang dendam salilana. Hayu urang pedar memusuhan heulang jeung hayam di dieu, sok golosor. Kacaritakeun di zaman baheula aya dua sobat nyaeta heulang jeung hayam jago. Najan duanana beda jirim, tapi maranehna sosobatan dalit pisan. Tara pahiri-hiri jeung sok silih tulungan. Unggal poe maranehna sok babarengan neangan kadaharan. Dina hiji mangsa basa maranehna keur neangan hakaneun di hiji leuweung, teu kanyahoan ujug-ujug aya ajag nyamperkeun rek ngarekeb hayam jeung heulang. Ari heulang gancang luncat terus hiber. Tapi ari hayam jago najan lumpat ge da manehna teu bisain hiber terus diudag-udag ku ajag nepi ka ketempot capeun. Nempok itu heulang buru-buru ngebantuan sobatna ku cara nyakaran ajag ku kukuna anu sareukeut. Atuh awak ajag teh gertihan. Hayam terus numput dina guha, da ari geus gertihan mah meureun ajag teh moal ngudag-udag deui. Lila-lila ajag teh terus mulang ka leuweung nyamperkeun babaturanana. Kaluar atuh ki sobat, da ajagna ge geus kabur, ceuk heulang ngageroan hayam jago. Nuhun pisan heulang geus mantuan kuring, ceuk hayam jago. Ti harita hayam jago jadi borangan jeung resep nyorangan. Hayam karek sadar yen heulang boga pangabisa anu punjul ti manehna nyaeta heulang mah bisa ngapung. Geuning ngeunah pisan lamun bisa ngapung kerentos hate hayam jago. Meunang sababaraha poe hayam mikiran heulang anu bisa ngapung teh basa manehna rek dikerebek ku ajag. Manehna panasaran pisan kunaon carana heulang bisa ngapung. Kunaon ki sobat jigana anjeun keur boga kabaluweng atawa keur gering? Tanya si heulang basa sababaraha poe ti harita kapanggih deui. Teu kunaon, tapi kuring teh rek nanya ka anjeun, kunaon anjeun bet bisa ngapung luhur ari kuring teu bisa luncat-luncat acan? Tembal hayam jago bari balik nanya. Memeh ngajawab heulang seuri heula, hehehe, baheula kuring ge teu bisa ngapung, tapi sanggeus kuring ngaputan kadua jangjang kuring ku jarum emas, kuring ayeuna bisa ngapung jeung awak kuring karasa harampang. Baru kitu nya caritana. Atuh lamun kitu mah kuring nginjem jarum emasna rek dipake ngaputan jangjang anu kuring meh bisa hiber kawas anjeun, ceuk hayam jago bari ngumaha. Nya teu naon atuh, asal omat ulah lincah balilahan
Jeung jarumna ulah diinjemkeun deui kanulian kudu langsung dibalikeun deui ka kuring. Geus mere syarat kitu terus heulang mikeun jarum emas ka hayam jago. Atuh hayam jago teh atoheun pisan manehna ajrag-ajragan ngarasa gumbira. Geus kitu teu talangke hayam jago ngaputan jangjangna. Tapi hayam jago teh teu sabaran. Can gereng ngaputna hayam geus ajleng-ajlengan ngeplek-ngeplek jangjangna terus luncatan kana luhur pager. Aduh geuning bisa ngapung wing ayeuna mah awak asa harampang ceuk manehna bari ajleng-ajlengan dina pager. Ari hayam bikang anu nempo hayam jago keur ajleng-ajlengan dina pager manehna oge kabitaeun terus nanyakeun ka hayam jago, "Hei jago, kunaon maneh bisa luluncatan kana pager jeung bisa ngapung kitu?" ceuk hayam bikang. "Ieu jangjang kuring dikaputan ku jarum emas pamere ti heulang," ceuk hayam jago. "Cik atuh jago, kuring injem da kuring ge hayang bisa ngapung kawas maneh," ceuk hayam bikang. "Nya ieu atuh, tapi mun geus bisa ngapung kudu luncat ka gigireun kuring," ceuk hayam jago. Hayam jago poho kana amanah ti heulang yen jarum teh teu meunang diinjemkeun ka batur. Geus kitu hayam bikang buru-buru ngaputan jangjangna. Can gerengse hayam bikang geus luluncatan ka gigireun hayam jago. Hayam bikang kaketok man idaria. Kitu deui hayam jago terus kongkorongok bari jeung adigung. "Mana jarum emas nu tadi rek dibikeun deui ka heulang," ceuk hayam jago. Tadi mah diteundeun dina taneuh," ceuk hayam bikang. Atuh hayam teh laluncat ka handap. Duanana bari cacakar neangan jarum emas teh. Terus kokoreh ka unggal tempat, tapi maranehna teu manggih jarum emas anu tadi. Anu ku hayam bikang disebut diteundeun dina taneuh. Sababaraha poe ti harita heulang datang rek nagih jarum emas teh. "Wah manira rajin, isu keneh geus kokoreh. Geus bari sangapung can?" tanya heulang. "Ah kuring mah ngan ukur bisa luncat ka luhur pager, ngan da nyaeta jarumna teh kaburu leungit, kuring keur neangan bari kokoreh angger teu kapanggih," ceuk hayam jago ngarasa salah. Atuh heulang reuwas ngadenge laporan hayam teh. Heulang kacida ambekna ka hayam jago, "Maneh geus ingkar janji pajar moal incah balilahan jeung moal nginjemkeun jarum emas teh. Awas mun kitu mah kuring rek balitungan jeung maneh," ceuk heulang bari langsung hiber indi ti dinya. Nya ti saprak harita pisan heulang teh jadi euceub menempo hayam. Lamun manehna keur kakalayangan nempo di handap anak hayam, ku heulang sok disamber. Nya ti saprak harita hayam teh sok taki-taki lamun nempo aya heulang kakalayangan di luhureun manehna. Kulantaran hayam ngarasa salah, manehna terus kokoreh jeung cacakar kana taneuh rek neangan jarum emas. Salila jarum emas can kapanggih, hayam sok ngarasa kaancam sabab heulang janji yen salila jarum eta can kapanggih manehna rek nyamberan anak hayam. Tah mung sakitu dongengna, kunaon sababna hayam sok angger kokoreh sanajan dahareun geus aya di hareupeuna. Upami dongeng ieu dianggap manfaat, mangga like sareng subscribe teras share ka rerencangan ameh rerencangan tiasa ngaguar oge dongeng ieu.
Mangga serat komentar para hadirin sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.